matak nu ngaran ilmu bakal eunteupna ka jelema nu bersih hate. Lamun jelema kotor hatena tong ngarep-ngarep ilmu bakal datang. Kotor hate teh ngarasa diri bisa, ngarasa diri boga, ngarasa diri pang alusna, ngarasa diri pang benerna, matak muncul batur teh eah-eahan hatena teh ceramah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, mana gawe? Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti kudu piceun sifat asa kapuji teh dina diri, ulah sagala-gala teh hayang dipuji batur. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Aduh, Romo. Dan ibu tamu undangan untuk bisa berdiri untuk sama-sama kita menyambut Nabi Muhammad. Ulah wara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ustad kiai ajengan, nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Rekan-rekan paguyuban pedagang se Kabupaten Ciamis anu kusim kuring dipihormat. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan,
kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancin nu kiwari urang sadaya ngariung mungpulung di ieu tempat pasti gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja cenah ceuk beja ieu teh rek pangaosan. Ngaran-ngaran pangaosan kudu hade pangaosna, ngaran-ngaran pangajian kudu alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Wel-welan mah kawali itu. Kunaonna gerhana nyarita kitu sabab rumasa kuring mah beda jeung batur. Pan ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaple lolek kuring mirip jeung ojek online. Malahan bieu ge di belah ditu aya warung ceung teh ibu palih mana nu pangaosan kalem we cenah da ustaz lagi bakal telat bari ka urang. Cek hate urang nepi ka teu dianggap. Tapi keun bae da eta mah sakadar cangkang. Ieu teh ngaranna teh kurung, ai kurung teh kudu tepung jeung kuring. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung heuh sakapeung mah korong. Ai korong meleutik rujit mincinit ngan pika geuleuheun dangdan satakar kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan. Tah naon korong dina ibadah teh deuk tahajud unggal peuting, deuk duha unggal poe, maca Quran katalar, hadis kaaji ka masjid leket, muncul sifat sombong jeung ria, ta eta korongna dina ibadah teh ujubna. Mata keur urang kabeh mah wayahna lamun tahajud tong sok disetatuskeun. Ieu mah eudeuh tahajud OTW tahajud. Eta teh nu kitu teh ujub. Boga kongkorong edeng-edeng jepret foto alhamdulillah dari suami 40 gram kumaha ceuk sangsara sing ku bangsat. Boga gelang nepi ka rekepkeun gigi brig dapon maneh deuk pengajian hayu urang ngaos. Nanaonan harta dikitu-kitu berarti lamun jalma boga harta sombong ku hartana teu wawuh kana tugasna. Jelema boga harta teu leuman gara sok tugas jelema nu boga harta kudu bisa nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum mere oncor ka nu poek ngahudangkeun anu labuh. Tah jelema boga harta teh ayakeun santunan sarupa kieu ta eta fungsina harta lain dileg-leg ku sorangan wae. Matak hakikat hirup mah gumantung hate nu kuring-kuringan di jero kurung teh tah hate urang. Da ibu teh lalajo kuring teh sebenarnya mah lalajo cangkang. Pedah kuring ceramah disebut teh ustad. Padahal ilmu mah lain bab ceramah, ilmu mah hiji na kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Tah nu ngaran ilmu teh hiji eusi hatena, dua omonganana, tilu pagaweanana. Ayeuna kuring ngomong we tuluy ai gaweana mana? Pan gawe nama eleh ku paguyuban make jeung aya santunan anak yatim pan urang mah acan. Malahan ayeuna we cobaan heuh meta kitu tad kudunya ka budak yatim aya nama amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka budak yatim kumaha ceuk kuring tong kitu. Geuning diajak gawe mah pa urang teh sakadar disebut batur. Kuring nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Sok sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean maseaan batur pan era ku ngaran. Aduh geus rada kasiniran. Hanas disebut ustad, hanas disebut kiai, hanas disebut ajengan ai pagawean panas ku mirik batur, geuleuh ka batur, hujit ka batur, na kudu kitu ai ngaranna ustad. Mata kuring mung disebut ustad teh sieun teu beres jeung pagawean. Nya naon atuh ustad gaweana warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Hayu urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Ciamis aya nu baru sampeana kuring yakin eta mah lain tahajud nu puguh mah asam urat. Nabi ngawariskan ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana penta jam tangana dibikeun moal. Ta ibu teh suudon.
Panya urang bareres ieu hate gitu. Tapi pan sim kuring jeung ibu teh sarua, da ibu ge boga barang anu alus dipentak ku kuring deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Tuh ragrag we urang teh nu ngaran ilmu teh jujur karek ngomongna can katoong eusi hatena beh dituna kana pagaweanana. Sedangkan ilmu bakal cicing hiji dina hatena, dua omonganana, tilu pagaweanana. Bapak bisa ngomong subhanallah can jadi ilmu lamun can bareng jeung bersih hate. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah kudu bareng atuh jeung hate anu bersih. Ieu mah ari ngomong subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Ari dina bibir subhanallah batur meuli mobil ratu angen, ari dina bibir subhanallah batur meuli sawah si eta mun taber, sakedeung deui batur meuli mobil da paeh. Berarti subhanallah teh karek samet bibirna can katoong eusi hate jeung pagaweanana. Well. Tah. Mata hirup tong legeg ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jara di pejabat moal. Matakna ka pejabat tu jara di teh tong legeg turun deui ka rakyat geranya ka rakyat nyaho ka susah rakyat apal ka bingung rakyat. Ulah jadi pejabat lalegeg ngewa teuy. Ari ngomong di alus-alus keur kampanye, aya geus beres kampanye nepi ka rakyat ge hayang panggih nepi ka hese na kudu kitu euy. Mana ukur disebut? Dages genep tahun kaharep menjadi pejabat eureun balik deui ka rakyat matak tong sok lalege ka rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk hargaan atuh kahayang rakyat. Aduh wani nya urang ngomong bae da eueuh pejabat tuh. Tapi pan heueuh nu ngaran hirup mutualisme silih pika butuh. Nu dagang tuluy dagang pan butuh ku pembeli matak ulah nu dagang hasem beungeut. Dagang bubur nu nungguan ini payu moal ancur heueuh. Coba atuh dagang bubur bikeun budak parawan amis budi didik heula mun aya semah tawaran heula nginum heula kakara meureun dina teu hayang bubur ge minimal nempo amis budina. Ieu mah tukang dagang jamotrot teh teu sudi kudu meuli. Jadi hirup teh kumaha dagangan mata kalah hirup sakadar disebut batur teu kudu legeg. Eusi hate jalma anu hade eusi hatena kosong ai kosong teh teu boga naon-naon. Nya ari ibu boga naon kuring boga naon da sebenarnya teu boga naon-naon. Na negerhana capetang dina nyarita pamere Allah cabut capetangna teu mungkin kuring bisa kieu. Bapak pejabat eta teh titipan we pamere teh Gusti Allah leungitkeun jabatanana pan balik deui ka rakyatna matak hirup naon rek disombongkeun. Ibu gelis 30 ka handap gelis teh 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis matak cekuring tadi memeh ceramah punten ibu ulah gumelis naha sadar umur atuh. Budak ngora kurumuy kuring sarangeo Pak Ustad alus coba nini sarangeo Ustad cekek. Gelis teh geuning kena ku waktu batas waktu 30 ka handap gelis pan 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budeg-deg awak abeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalakop kana tabang dameotan. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh belenyen ka kantor desa, senam 2 tahun, banjarkeun teh hayang langsing, 2 tahun senam dalain langsing kalah kebeuki gede atuh. Nusok senam, beres senam goyobot, comro, misro, liliwetan, ongkoh, tempo salaki nepi ka meotan, apan mikiran hutang urut baso. Matak hirup manusia mah geus tarimakeun kulit hideungkeun bae da engke ge bakal aya lalaki nu resep kana hideungna cing teh mang nahan nikah jeung nu hideung atoh bahagia cing teh nama ge jeung bahagia bangsat ge teu tulus cing teh naon urusan hideung jeung bangsat lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng naha asa disampeurkeun huntu eueuh beungeut tong sok marin culak hirup teh geus we tarima dah hirup manusia mah kuduna teh narimakeun. Jelema nu bisa narimakeun moal panas ku milik batur moal karerab ku harta batur narima we kana kanyataan hirup. Coba jelema nu teu narima seolah-olah harta batur hayang dicokot ku urang bijil sifat sirik. Awak ibu tarimakeun halis geus alus keun antep ieu mah pen kerok ganti ku patlot
balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji bulu pandon geus alus teu narima dereg-deg panjangan atuh nempo teh jiga nu tunuh kiceup balik ti dieu mau motor ti kusruk kana jaria kakara geus ti kusruk ya Allah lain Allah eta duduk bulu pandon hirup nu jongjon teh geuning hirup nu narimakeun jelema beunghar tarima kana kabeungharan bakal bijil sifat bageur jelema sangsara tarima kana kasangsaraan bakal muncul sifat sabar duanana ge salamat nu beunghar bageur nu sangsara sabar pan salamet anu boga ilmu bijil sifat hayang ngoncoran jelema bodoh bijil sifat kudu alewoh duanana ge salamet matak nu ngaran ilmu bakal euntepna ka jelema nu bersih hate lamun jelema kotor hatena tong ngarep-ngarep ilmu bakal datang kotor hate teh ngarasa diri bisa ngarasa diri boga ngarasa diri pangalusna ngarasa diri pangbenerna matak muncul batur teh eah-eahan hatena teh beh cenah mah kitu aing ge bisa atuh nama ka jeung eta urang lain ku babatok sia hirup kudu ngarasa kosong teh bisa naon-naon yen urang teh butuh ku batu bener bu tuh gerayu orang cicing dina kakosongan hakikat nama ilmu teh dariab atuh ngan kasaha euntepna ilmu teh loba ngan kasaha ieu deuk euntepna taneuh jadi ilmu cai jadi ilmu angin jadi ilmu seuneu ge jadi ilmu seuneu panas jadikeun ilmu tong kapanasan diri ku milik batur tong karerab awak ku harta batur ngarasa salamet hirup nu beunghar gedong sigrong mobil mewah sawalega anggar keneh panas ku batur gedong hiji hayang dua geus dua hayang tilu mobil hiji hayang dua geus dua hayang tilu da panas ku batur anu leuwih mobilna loba sawahna lega gedongna loba tapi sisirahna ge jangarna luar biasa coba nu sangsara mah teu loba pamikiran barang dahar jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncak takokak digares jag we nu sangsara udud kelempung teu keungeun ku paru-paru coba nu beunghar pan eureun ngarokona desieun paru-paru padahal nu sangsara mah ngarokona ge di udud ongko di sisig ongko di teleg ongko nu sangsara keung ku DBD henteu naha dan nu sangsara mah tara di gegel ku reungit apan udud lagi bako bau karek gedeuk ngegel reungit jeung modar atuh jadi nu diteangan ku urang teh naon harta taba ketenangan gerak tanya jelema nu boga harta apakah jongjon teu ku bangsat sieun coba nu sangsara keung ku bangsat henteu panggih jeung bangsat kumaha coba sangsara bisi rek maok tu aya coet coba nu beunghar panggih jeung bangsat nepi ka RT dicarekan RW dicarekan kades dicarekan saking ku keung hartana sieun ku garung matak bong boro mah urusan harta boga motor we grasok bapak geus kulem jam 8 ku pemajikan dihudangkeun pak hudang heula tuh motor di luar hariwang didodorong kolor morosot gitu sadar coba nu sangsara ditulakan pantona henteu tapi tibra da eueuh paokeun nu beunghar keung ku garong nu beunghar keung ku tuyul nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto cinta naon eta ayat kursi ngarah naon tuyul teh asup coba nu sangsara nyieun teh nu kitu henteu nah pantona ge rujan matak tuyul teh blues-blos jadi nu diteangan kurang teh lain harta Pak. Tapi tah kajongjonan dina hirup lol bahasa Ciamis harta teh disebut kalangkang heulang bahasa leuwih jero tong ngudag-ngudag kalangkang tah aya kalangkang kuring bisi ibu hayang nempo aya kalangkang kuring cekolot ulah ngudag-ngudag kalangkang heulang ieu mah kalangkang kuring sok udag lamun kuring ngudag ieu kalangkang bakal tigubrus ka ditu kalangkang moal beunang kuring cilaka kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring tak ieu aya lampu sampeurkeun lampu tuh toong kalangkang nyampeurkeun kuring jelema neangan dunya akhirat pegat dunya cantang tu beunang tapi jelema neangan akhirat dunya beunang akhirat beunang matak nana gerhana kegieuan lain neangan duit tapi deuk neangan akhirat insyaallah duit mah bakal meunang har bener Pak bener ya tuh mata hirup mah hate kuncina teh ieu pengajian alus teuing mun pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus isuke bakal katempo akhlak nu alus
Pangaosan alus hate kotor da isuk bakal bijil atau bijil bahasa kakotoran. Minimal panitia diomongkeun pengajian gede-gede tabligh apar hakaneun eueuh. Berarti teman datang ka ditu hayang tetegek. Cing atuh kudu dimaklum ieu teh uyuhan sakieu oge. Maka jeung aya paguyuban pedagang sakabupaten Ciamis ngayakeun santunan peperihun urang henteu atuh aranjeunna-aranjeunana urang mah minimal bere we hal anu positif mere henteu cing atuh ngomongkeun ulah ieu mah nya mere henteu nya ngomongkeun nanaon kikituan dagor ku mie ku aing nu kitu mah bener ya tuh ieu pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus bubar ti dieu bakal katempo akhlak nu alus. Nu goreng ka inung bapa bubar ti dieu isuk bakal nepungan ma hampura geuning peuting ngupingkeun ceramah tina nagerhana doraka paling gede teh geuning dosa ka inung bapa batur mah anak yatim piatu kamari ditaekeun ka luhur panggung aya nu santunan teu boga inung teu boga bapa abdi mah aya keneh inung jeung bapa hampura ma abdi teu acan bisa mulang tarima kudu nepi ka kitu ladang pangajian teh salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang inung nyurucun cai panon nyeri hate ku kalakuan urang. Hiji tah ibu goreng kasalaki bubar ti dieu wayahna tangkep aya cek salaki teh kunaon ari mamah uih ngaos jadi lebay oh tobat nah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang goreng patut kanu jadi salaki matak ibu teh kudu bager lamun bahasa teh ulah luhur-luhur teuing balik salaki ti panyabaan papageun lawang panto isuk teh entong ngablu. Ieu mah ngadon momotoran geus cilaka kakara aya. Pan mata hayang ongkek. Bubar ti dieu teh kudu hade jeung salaki. Naha salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Sapanjang ibu nganyerikeun hate salaki. Tuh hate nu alus mah aya perubahan sifat hirup. Balik ti dagang papageun. Aa geuning sumping rengkuh ieu teh. Lain kieu wae atuh. Cek salaki teh nya mah gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki pupuntenan ulah bari nongeng bari emok pok nyarita bapana hampura cai teh cai we teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum da katempo atuh amisna si horeng nu amis teh lain gula nu amis teh budi ibu ka salaki geus kitu cokot leungeunna suntangan geus suntangan bapana bilih teh acan netepan mangga ka jaman ngeus dicai siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopiah ngeus salat kuliwat ibu kahareup deuk naon deuk nyegruk deuk ceurik ngarumasakeun loba dosa kanu jadi salaki nyapekeun ngaribeukeun ngajengkelkeun lunglengna salaki di luar teu apal ibu mah nu nyaho teh duitna waduh nyoo pok nyarita bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa teh melaan jisim abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cengceuman jiwa hormateun abdi dameun abdi tibareto nepi ka ayeuna can bisa juga makeun nu jadi pamajikan kanu jadi salakina hapunten jisim abdi hampura Pak Ustad ieu ceramah jero teuing da direretan teh ibu-ibu ngadon kieu eta teh tanda eueuh teh belah dinya eueuh tak komo belah dieu eueuh pisan. Dan aya ge salaki datang teh lalu atlet kesa ngoprot juk kieu geuning balik menang duit teh kitu. Cek salaki teh boro-boro make mantap, yey. Jawab ku ibu, heug urang ngarasakeun kana kacape salaki, tapi salakina nu kumaha heula. Aduh, beunang memarasna Edek ibu ge kitu ka salaki tapi salakina patokan nu kumaha salaki nu tanggung jawab usaha ti hotat di luar teh keur pamajikan matak imah page baju teu daar sebeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikon tah salaki kitu Pak hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan bawel pemajikan emang mah tarimakeun daripada dibere nu pego nu bawel mangeunah teu kudu meuli radio teu kudu meuli TV tinggal toel bujurna barawak teh bapa mangga nonggeng we bari sare anggap we keur nyieun drama Korea situ teangan mah hikmah matak jalma boga masalah boga segala rupa tong ditempo masalahna tapi aya hikmah di balik etana. Ibu nyeri huntu, ulah wakan nerangkeun nyeri huntu.
Gusti aya naon jisim abdi nepi ka dipaparinan nyeri waos, ingat pandosa kamari oh nyarekan salaki tuh kadepruk sujud ka salaki hampura bapana diobat ka ditu ka dieu teu cager-cager meureun cager mah iwati kami kudu minta hampura ka salira bongan kamari pernah nyarekan ayeuna nyeri-nyeri huntu kumaha cek salaki sok atuh carekan ayeuna bapak galak ka pamajikan tujah teh tujang tajong kira-kira geus teu bogoh serenkeun ka indung bapana lain disiksa bener ngan ibu lamun teh mah keuna dampaleungeun salaki ka awak ibu keuna suku salaki kana bujur ibu keun Allah nu bakal ngeureunkeun di mana geus leumpang kieu teh tinggal bikeun bujur ibu sok kitu teh jadi cara Allah mangeureunkeun manusia apa ku panyakit matak pek deuk daroraka mah jogdang ge bakal eureun kunaon ku panyakitna bener ya ngan sama meh Allah nurunkan eta penyakit alangkah lebih alus lamun urang aya niat eureun heula tubu ilallah taubatan nasuha hei manusia geura tobat ka Allah saestuna kami mika cinta ka jelema anu daek tarobat tubu ilallah taubatan nasuha kalayan tobat nu sabener-benerna jadi Allah mah teu bareh nawaran hirup teh tuh matak hakikat nu ngaran ilmu tina seuneu jadi ilmu tina taneuh jadi ilmu apaan taneuh nu dicalikan ku bapa diidak diliak digeuluhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan hujan halodo genep bulan hujana sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui belut aya deui nu tani seuri deui eta taneuh diidak diliak da teu dendaman cenah bejana ibu jeung kuring teh dijieun tina taneuh tah hampura lamun aya jelema nu boga panyakit dendaman tinggal nanya buah taneuh sengketa komo nu hasem beungeut mah taneuh kuburan ditanya teh kuat cukup kukunyem di mana teh yang ditanya enggak secatat tanah kuburan tong dendaman hirup mah ternyata batur ngahina wae ka urang sabodo deuk ngahina deuk ngaledek deuk mitnah deuk nuding dah hirup jelema mah teu kudu batur resep ka urang kabeh jeung keun bae batur ngewa ka urang ge dunya mah aya tungtungna batur ngewa ka bapa aya tungtungna di mana eureunna geus pae bener Pak nya lamun bapak dipikang ngewa ku batur kalem bedang kege eureun situ di mana geus pae ngan piraku deuk mamawa dosa nepi ka geus maot ngewa keneh ka jelema ancaman Allah kami moal ngahampura dosa jelema samemeh eta manusa silih hampura jeung papada manusa matak anu sok aya ngewa ka dulur teu akur jeung babaturan wayahna ti ayeuna bubar isuk menta hampura ka sararea bisi isuk urang maot jalan gede sasapuan teu geneuk jeung teu maleukmeuk Allah ngahampura tina segala dosa lantaran di dunya geus eueuh tina segala dosa. Well, ada kayana ieu teh ibu-ibu loba dosa. Ka bapak-bapak mun tatangga meuli naon we geuning tuh tempo batur mah geus meuli kongkorong. Lo dolak mawa kursi tuh tempo batur mah geus boga kursi. Nah ari batur nyandung tuh tempo batur mah geus nyandung nah teh eta. Ai panas teh kudu tamat atuh taneuh angin gede jadi ilmu angin mun ayeuna Pak aya angin puting beliung jujur kabeh jelema bakal salamat asli lol angin puting beliung kamera dicokot ibu lumpat abdi geus sarua da sieun naha sieun ku angin puting beliung sieun jelema nyalametkeun diri ku angin puting beliung tapi jelema moal berusaha nyalametkeun diri nalika aya angin anu leutik ngahiliwir da ieu kita ku angin nu leutik bakal eleh namalin ku angin gede mana bukti nunutan heueuh ngadenge ceramah heueuh dahar heueuh nginum geus lol angin tuh nu di tukang ampir deuk sare kunaon eta ku angin nu leutik Pak matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh paling nyata mah tah awak sorangan ngayakeun kikian teh butuh tanaga ngayakeun kikian teh butuh materi Pak ieu teh barudak teh keur perang jeung pangabutuh di imahna bisa teu percaya mah bener ayeuna ibu ukur lalajo geus tong loba komentar mere henteu tah kuring nana gerhana maruk lain keur perang nah apaan Allah nawaran kuring jadi mubalik jadi penceramah 3 pahala hiji make mobil make bensin berarti sedekah harta 2 kuring nerangkeun ilmu berarti sedekah ilmu 3 silaturahmi nu teu wabuh jadi wabuh nu teu apal jadi apal ulah lalajona TikTok unggul 3 pahala teh lamun barudak teu mayar
Jadi lamun barudak teu mayar teh abdi teh gemleng menang pahala 3 Pak. Kumaha lamun dibayar nu 3 leungit duit menang, maru keur teu perang ya perang antara duit jeung pahala. Ngan kira-kira we mah kira-kira cek ibu kuring bakal milih pahala bakal milih duit. Tah alus sepakat gitu mah tuh. Jadi lamun engke abdi narima amplop entong nyalahkeun kuring ladang daripada musyawarah bersama. Jadi akhirnya teu pahala menang duit menang. Ya. Tuh ngaran hakikat rupa. Ayeuna cai. Cai penet ku ibu naik ka luhur, cai penet rembes ka handap, cai dipenet didupak. Nyieun kaalusan tong kahalangan ku nu ngewa, nyieun kahadean ulah dumeh batu resep. Sabab urusan kaalusan teu urusan jeung nu resep, teu urusan jeung nu ngewa, urusan kaalusan mah urusan urang jeung pangeran urang. Ieu disengareupan ku jelema nu ngewaeun, hampura Pak, bakal ngalelewe. Ye kikituan sok boga duit. Ceuk nu goreng hate. Kumaha cek nu alus harade euy barudak Ciamis paguyuban pedagang nepi ka bisa ngayakeun tabligh akbar komo bari santunan hayang urang nurutan nu alus hate. Coba nu goreng ye kadugi rugi. Maraneh nu udunanana Ustad Nana nu ngeunahna. Kitu. Si eta bet mamawa urang. Da disingareupan ku jelema nu kotor hate mah hampura apa moal aya balegna. Saalus-alusna awak bapak disingareupan ku musuh bapak anger bakal nyokelan ka gorengan bapak. Sagoreng-gorengna kuring disingareupan ku jelema resep tetep aib kuring bakal berusaha ku si eta ditutupan. Matak lamun ibu hayang apal saha nu ngewaeun geura teangan jelema nu nyokelan ka gorengan ibu. Aduh. Da jelema mah kena ku waktu segala-gala ge. Bisi di dieu aya Pak Kades. Keur jelema anu ngewaeun mah hampura. Kades. Laras Pak. Tapi kerja nu resepan moal kitu. Mata hirup mah gumantung hate entong ngukur baju batur, ukur mah awak sorangan. Da Quran teh kudu ngaji, ai ngaji teh hiji ngaji rim, 2 kudu ngajinis. Ngaji ai ngaji teh hiji kudu ngaji rim, 2 kudu ngajinis. Ngaji rim kana dirina, ngajinis kana rasana. Ngaji rim kana diri, ngawujud ngabentuk eusina Quran ayana akhlak. Mun cek Quran bismillahirrahmanirrahim, maka manusia kudu boga sifat nyaahan, asihan, deudeuhan. Mungkin ieu pedagang balelol maca Qur'anna, mungkin ieu pedagang kurang paham kana Qur'anna, tapi ieu tukang dagang ayana santunan sarua jeung geus migawe kana bismillahirrahmanirrahim. Coba urang bismillahirrahmanirrahim lekoh tapi santunan mah acan, berarti nu digawe nama barudak lain kuringna. Well. Tuh. Ya. Pan urang mah bismillah dilekah lekoh tapi nyaahan asihan mah acan. Pan ieu mah barudak bismillah lagi bisa jadi Pak, tak tektok bisa jadi. Tapi pagaweanana lekoh, maka hareupeun Allah nu lekoh maca Qur'ana cantang tu lekoh gawena, jelema nu lekoh gawena cantang tu lekoh dina maca Qur'ana, matak hirup hayang sampurna mah nya lekoh maca Qur'an, nya lekoh dina gawe. Ulah lekoh maca Qur'an tapi lekoh geuleuhan rujitan kacuaan kabaturna Qur'an nu mana nu keur dibaraca. Aduh. Ongko bismillah. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Ngaran-ngaran jelema Rahman jeung Rahim. Nyahan asian jeung dedehan boro-boro mah manusia anjing budug di jarian lapar bere dahar moal ngegel. Mata cekolot ge jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapung. Cobian ku Pak Kades engke nya. Naik ka luhur kawung bismillah gubrag pejet Pak. Kumaha ceuk Pak Kades rada gelo nana gerhana. Nah cing teh nyebut tuh gelo cek maneh pisan pan bismillah cenah bisa ngapung geuning ieu abah ngadon pohang. Da lain ngapung awak da sidik teh boga jangjang apan ngaji teh ngaji rim kana dirina, ngajinis kana rasana. Tah ngapung teh lain awak, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang. Saha eta nu bisa ngapung? Ieu barudak paguyuban, euy yatim, euy miskin, eueuh inung, eueuh bapak, saha nu mere jajan, saha nu mere baju, saha nu rek nyugemakeun ke bulan Ramadan. Maka lahirlah perkumpulan ieu, itulah makna ngapung perasaan. Andai kata urang nu miskinna, andai kata urang nu yatimna, eueuh anu malire ka awak urang rek kumaha eusi hate anu sebenerna. Well. Nya ngarapung barudak. Lain ngapung naik Pak Kades. Tadi ge Pak Kades hadir di teh ngapung gitu. Maruk teh capek jadi Kades, ripuh. Mata kurang mah teh sudi oge. Jadi Kades capek Pak Kades. Ya. Nyengeurepan umat 5.000 jelema teh kahayangna teh 5.000 siki lieur.
tak mending jadi penceramah. Jadi penceramah leos ka dieu balik kemo. Coba Pak Kades pidato dek 2 jam eueuh sugan panitia nyadiakeun punten Pak Kades ieu mah tilah sambutan eueuh ti dituna. Malahan mah acara ieu Pak Kades ulah bakal bubar nah bisi kurang dana Pak Kades kudu merekna kitu. Tuh. Apaan pamimpin mah mau ngamuk gajah mata anjeunna nu tanggung jawabna urang mah rakyat Pak. Jadi Pak Kades mah wayahna ulah waka wih bisi ieu dana kurang ta bagian nomokanana opang heulana syukur atuh taduh ka anu gigireun tuh kata kuring mah hoream. Tapi Pak Kades dakwah ku cara naon ku cara pamerintahan hadirna Pak Kades di tengah-tengah urang ieu teh melindungi ka rakyatna. Jadi maksudna ngarti kana kahayang rakyat apal kana pangabutuh rakyat jeung nyaho kudu kumaha urang posisi jeung rakyat. Mata Pak Kades teu ngalegeg atos aya 2 periode. 2 periode Pak. Geus Pak Kades teu kudu loba ngobrol. Lamun Pak Kades 2 periode berarti kapake ku rakyat. Kanu hajat sok datang, kanu maot sok humping, batur butuh pasti ditulung, anu susah pasti ditalang. Pasti we kitu 2 periode ngan lamun teu kitu saperiode ge dieuneuk-euneuk Pak. Nyah mau urang mah da. Dan nana gerhana ge payuna ceramah teh enteng elmuna daek dihiras. Hayang payu mah da babari atuh. Asli, deui aya Pak Ustadznya, hayang payu ceramah babari tong olo-olo. Datang harus dijemput, pulang harus diantar asa teh kudu kikituan. Datang pek tinggal di lokasi, balik teh kudu riweuh. Nah, ngaranna ge jelema lain uka-uka. Nya. Teu kudu legeg-legeg teuing hirup mah. Matak eusi hate nu sanyana. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, mana gawena? Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti kudu piceun sifat asa kapuji teh dina diri ulah sagala-gala teh hayang dipuji batur. Geus salat subuh geblus ka imah tatangga pangnempokeun beungeut mak. Na kunaon tos wudu. Mun asa aral. Geus maca Quran serak, dadah serak cenah. Cinta kunaon serak tos ngaos Quran sareng shalawat sababongi kumaha maneh we imeh ah. Naon amal urang bet kudu dibeja-beja ka manusia Pak. Na memang nasi eta bakal nganilai urang moal, na memang nasi eta bakal ngasupkeun ka surga ka urang moal, keukeuh nu jadi oncor kahirupan adalah amal pribadi na sewang-sewangan. Matak tong sok ngukur pagawean batur. Gus Miftah geuning kamari kacaletot samenit. Urang Ciamis bebeakan, teu ocrog, teu baleg, tatangga lain wawuh henteu. Nah, da Allah mah atuh babarieun hayang naikkeun derajat jelema ngaragrageun derajat jelema enteng sajam setengah ceramahna kacaletot samenit ragrag derajatna tukang es pan belenyeh seuri 500 juta dina sapoe. Tamatak di dieu aya tukang dagang ieu teh keur ngarep-ngarep kacaletotna abdi ieu teh. Allah mah deuk naikkeun derajat manusia Pak sakieu panon deuk ngaragrageun derajat manusia sakieu panon matak a'udzubillahi minasyaitonir rajim nu boga ilmu anger kudu nyalindung ka Allah bisi sombong tina kailmuan nu daek ibadah anger kudu nyalindung ka Allah bisi sombong ngarasa diri pang ibadahna anu bodoh anger nyalindung ka Allah bisi ngarasa betah dina kabodohanna tetep pangbalikan urang adalah pangeran urang lain ilmu ieu mah sok rupa teh mun eueuh akang maneh kumaha sia we kesal atuh da. Urang mah nol, teu boga naon-naon. Matak jelema nu cicing dina nol anjing sekalipun bakal dihargaan. Matak kuring mah Pak Kades asli di lemur nu miara anjing tara dicarekan. Nu miara batur, nu baraban batur na urang nu riweuh. Matak panggih jeung anjing punten we cing teh pun guru ka anjing. Ceuk nu bogana teh ari ustad cenah damang. Cing teh sehat. Nah cenah kos nu gelo guru ka anjing gitu. Cing teh bae we guru mah ka mana we ka anjing teu naon. Palebah mana anjing jadi guru urang sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur tah apan maruk lain dalil eta salamatul insan min hibdil lisan salamatna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna budak batur baong naha ibu nu galing bibirna tong gaul jeung si eta
haram jadah budak eta mah teu nyaho budak urang leuwih ti si itu kumaha cek si itu lebok bener Pak beladag tatangga urang hamil eueuh bapaan tong diomong-omong ngawibirang batur keur mah batur geus wirang ku urang diomongkeun kalah kekatekan batina Pak anguran mah tepungan nyai heukeun bae da kalakuan maneh ngan oma teh eta orok ulah dipiceun daripada dipiceun mending balaka ka emak da mage nya urang pada miara hiji budak papagahan orokna salametkeun moal terjadi ieu mah pan lain kade euy lemur urang aya budak ladang jineh si eta beledug teh isukna anak manehna melenung eueuh bapaan kumaha cing itu karaos tong sok ngukur kagorengan batur tah ukur mah kagoreng patutan sorangan nu paling paur ustad bapana ustad anakna ustod bapana adan anakna edan entong nyalahkeun batur salahkeun bibir sorangan bohongan ka anak batur goreng wae anak batur baung diomongkeun Allah nguji ka baunganna dibikeun ka anakna nu akhirna jengkelna sararua keheul atuh da ibu oge sarua kono teu ditiung teh kayang kana neraka tong sok kitu balik kana awak ibu da ibu ge ditiung teh karek ayeuna nah urang karek bisa ditiung geus ngomongkeun nu teu ditiung ditariung atuh oi hayang kana neraka bari ibu ge karek ayeuna kumaha cek si itu bae da jeung maneh hirup mah keuna ku waktu nana gerhana teh dikopeah keun acan waktuna meureun kayak geus daekeun mah tingali nu sameter dipake tah ai geus daek mah entong dipaksa ku bapak da bapak ge baheula cadu ka masjid geuning geus daek mah eueuh nu nitah ka masjid sorangan laras Pak Kades dipaksa ku batur hirup bakal jengkel Allah teh nyiptakeun Al-Qur'an surat Al-Asri wal asri innal insana demi waktu demi wanci waktuna Pak setiap jelema ge boga masa setiap masa boga waktu setiap waktu ada orangnya setiap orang ada masanya Pak Kades ayeuna waktuna jadi kades tungguan we sakedeung deui lamun teu bisa pin 3 periode jadi rakyat deui waktuna we jadi rakyat teu kudu riweuh Pak Kades nya matak bisi aya nu kamari nyalon kades nu eleh jeung nu meunang bae tapi raku nyalon opat kudu meunang opatanana nu menang mah nya hiji we tanu hiji ulah ngusap dada anu menang tong nepak dada hareupeun Allah mah bisa tibalik anu eleh jadi menang anu menang jadi eleh alah wios Pak Kades dibongkar nu eleh bisa menang nu menang bisa eleh ibu tagih janji kanu eleh jug maneh teh basa nyalon kades teh pan boga janji duk ngomean itu ngomean ieu kumaha cek nu eleh apan keo geus we coba anu menang tagih janji Pak Kades geus jadi yeuh dicatetkeun ladang kampanye 1 2 3 4 dek ngomean solokan dek ngomean jalan mana buktina lamun bisa ngabuktikeun janjina maka menang di dunia menang akhirat ngan lamun Pak Kades teh bisa ngabuktikeun janjina menang di dunia tapi eleh di akhirat bener Pak matak cek urang oge menang teh cantang tuh menang di akhirat mah bisa jadi menang keur eleh keur menang matak wilujeng kanu areleh kudu bunga nama kejeng kudu bunga moal aya nu nagih janji sok ayeuna ieu barudak wani minta sumbangan kanu eleh nya moal atuh keur mah eleh dipenta sumbangan kadun beak sawah matak anu jadi dipenta sumbangan nya wayahna we rasikona matak urang hoream jadi kades teh geus apa rasiko atau enak Pak Kades jantan Kades teraskeun sing sehat tah jadi penceramah maruk teu berat nono gerhana ustad ai ibu maruk jadi ustad riweuh ngabonceng awewe pi omongeun macakan hareuteung ngabonceng jam 1 peuting kapangih meureun ku batur oh tah ustad nana nu pirang keur ngabonceng awewe isukna teh robah ku ngabonceng doma abdi da ngeriweuh deui kos nu rada gelo kasep-kasep ngabonceng doma isukna teh robah ku abdi teh ngabonceng budak aduh ngomongna can kawin tapi geus boga anak robah isukna ngabonceng nini teu geblek cedok kasep-kasep dar jeung nini asa serba salah hirup ya hirup mah serba salah lamun urang karena manusia tapi lamun urang karena Allah moal pernah terjadi karena serba salah tong ngarep-ngarep urang dipikaresep tong nolak nalika dipikang ewa bae kumaha hatena masing-masing tadi dia aya nu resepek tuluikeun ceramah nepi ka angeus nyata urang mah ijin kana negara teh wih tong maksakeun
Jadi lamun anu balik cirian si eta berarti. Pan akhirna teh moal balik ngadengekeun bari nyeri hate. Ah, bodoh teuing. Masa kirup kudu cicing dina angka kosong. Lamun jelema kosong, anjing jadi guruna, hayam ge jadi guru. Kali-kali ibu ngareneng jeung hayam. Bulu hayam kok. Dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, eta tulangna sebelah tulang. Naon nu teu manfaatina hayam, Pak. Coba sagelis-gelisna ibu engke subuh ngenog teuneun nog ibu di warung. Bangkrut warungna teh. Manusa leungit hargana dibandingkeun jeung hayam lamun tanpa eusi hate anu sabenerna. Bener. Mangga bisa percaya sagelis-gelisna ibu engke ngenog cobaan teuneun di warung batur. Moal teh di dagor mah. Coba tikotok gua nukeun ku bapak karungan jual bisa dahar tina tikotok. Loba di palngalengan nu baleunghar nah ngabanar ti kotok coba di dieu ngabanar nog ibu eueuh harga sapi diloloh ku huut bijil cai susu hargana 17.000 sakale ibu ngeleueut nu alus-alus pipis kalengan jual hangser bisi teu percaya yang sok we eleh eta ku sapi. Kadang-kadang yang ngarepan urang teh hileud jelema sieun ku hileud cicing 40 poe muntal dirina lahirlah jangjang ngaranna kukupu teu leumaneun Pak hirup teh hileud dipikang ngewa tapi geus jadi kukupu dipikar resep mata ladang ibadah urang teh mun batur ijid rujit cua ngewa geuleuh keumeuh wayahna ladang ibadah tembongkeun sifat pikaresepeun batur ngarah batur kabita ku awak urang kunaon batur mung nurutan urang eueuh pikabitaeun batur. Kunaon batur mung ditariung nu ditiung teu nemongkeun sifat matak ibu sanggeus ditiung wayahna tiungan panonna tiungan ceulitna tiungan bibirna na teu isin aya tiung ngaguyupuk kana gosip beuki keneh na teu isin aya tiung gede papolotot aya ka salaki nya teu isin tiung ngaguyupuk nepi ka handap aya bibir nepi ka manyun ari ka psikoletik tiung nu mana teh bapak-bapak ngaret ka ibu-ibu lebok dengekeun tah cenah. Jadi aya makna dibalik eta. Bacaan salat alus naon maknana ucapan nu kudu alus, bacaan salat alus ucapan ge kudu alus. Pan eta teh gambaran tina milampah salat. Bacaan salat alus ucapan ge kudu alus, ulah bacaan salat alus ai jeung dulur teh akur jeung tetangga parasea. Jadi karek samet alus bacaan can alus dina ucapan. Laras ya teh. Teu ye rakyat ari ongkoh alhamdulillah ai kan aya nu beunghar BLT hayang pan aneh. Hari ongko alhamdulillah gedong boga sawah boga mobil aya motor aya alhamdulillah can jadi alhamdulillah lol RT bu keng BLT kumaha ceuk anu beunghar hampura RT moal ditarima mah imah boga sawah lega budak sakola pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeunkeun kanu yatim tah eta gawena alhamdulillah teh tuh keprok ngandanya ge keprok da eueuh kanyataan malik anu beunghar gitu kabagean ngamuk tah kades rada gelo moal dipilih deui ku aing gitu cinta kunaon ibu kuat dendam batur menang BLT aing henteu bari urang pendukungna oh mana alhamdulillah teh matak alhamdulillah butuh gawe bener bu keheul atuh da matak bahasa dina rajaban santunan anak yatim diasupkeun kana bab rajaban toong ku ibu Al-Quran surat Al-Isra ayat kahiji subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linnuriyahu min ayatina kunaon eta ayat dimimitian ku subhana pan subhana teh maha suci Gusti Allah matak hate kudu bersih lantaran deuk narima pelajaran moal kahontal ku akal moal kaberi ku pangarti ngaranna Isra Mi'raj. Nari bapak nempok kuring yakin pi ustadeun da moal mau nempok kieu di mana ya ustad kieu dalamun kuring diudeng digamis moal teh wah langsung disambut wilujeng sumping al mukarrom pan ieu mah karek turun tina mobil bari nyeklan kamera well kuat eueuh nu assalamualaikum Nepi ka detik ayeuna abdi mah ceramah teh ngadeg wae tara calik dina kursi. Nah, baheula pernah kejadian. Ceramah di pejabat, ngaran-ngaran pejabat pan Pak bodyguard gegalode.
Aya abdi rumah saja di ustad ge dina kursi mirip ieu tah kursina teh. Nada langsung diusir atuh Pak Kades punten cenah teu kaeng calik di dinya. Nah, keur ustad cenah eta mah. Cing teh abdi dicekek rah baju tong sok akuanon kitu. Eta ka urang. Cing teh aya abdi kedah calik di mana? Na kursi plastik. Eta ieu ge hampura panitia sieun lain keur urang. Gek calik dina kursi plastik. Dipanggil pan ku protokol ku MC ka Pak Ustad na gerhana mangga supaya nyangakeun ceramahna. Naek kalur dibedol deui ku cicing deuk ka mana ceuk kitu. Cing teh bade ceramah ustad engke can ka dieu dikepret kitu. Eta ka urang ngan ai kuring pan sifat sabarkeun siahkeun. Ku rumoy bapak hajat engal cenah naek kalur panggung tarada ngahulang. Da kual abdi teh ceramah, nah da nyampeurkeun ka hareup hampura. Nah, pan teu kaciri. Nah, hari jadi jelema kudu ngacirikeun maneh gitu teu kudu. Teu kudu, Ibu, bener teh. Da hakikat nu kudu dialusan mah ieu tah, eusi hate, da baju mah bisa dibeuli ibu ge tiung saragam, baju saragam, eusi hate na mah cantang tu saragam. Tiung saragam, baju saragam, ari eusi hate teu saragam, nu gering tara ditempo, nu susah tara dibela, anu bingung tara ditulung, saragam tiungna, ngan teu saragam eusi hatena. Komo lamun pengajian karena saragam mah eta pengajian babari bangkrut teh. Senin bodas kabeh, Selasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh, ceuk salaki nepi ka Sabtu riren ngaos teh jangar kana babatok. Bangkrut. Karena saragam. Nu kudu disaragamkeun mah lain baju tah eusi hate. Poe ayeuna teh urang teh meunang pelajaran, Pak. Pelajaran ti mana? Ti paguyuban pedagang Ciamis. Tuh saragam bajuna, saragam eusi hatena. Nepi ka ngayakeun tabli akbar bari aya santunan, sepakat sararea beres ta eta kasaragaman anu sanyana. Aduh. Bener lur. Aya agama teh teu babari diomongkeun. Ibarat ibu aya jalma dipangnyanungkeun kumaha ngomong ibu sing kuat sing sabar ai ka batur keun bae da aya zaman nabina ka batur coba salaki ibu nu nyanungna paeh harita keneh matak nu susah mah nyaragamkeun eusi hate awak mah awak atuh kena kuruksak buk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nini seuri eueuh huntu da keeung atuh. Abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok mentak resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakabeung mah huntu katelag sukro keluar. Matak nu geus kolot mah wayahna ulah tua-tua keladi kudu sadar umur we. Bener. Subhana teh maha suci Allah berarti orang kudu bersih hati sabab Allah deuk mere pelajaran nu moal kahontal ku akal nu moal kaberi ku pangarti pelajaran hirup berbagai Pak. Ustad mana-mana datangkeun hadiran hayati pikirkeun kabeh ge sarua tong beda-beda derajat ustad ustad nasional ustad internasional ustad lokal kabeh ge sarua ustad konang ustad kanang kabeh ge sarua justru nu kudu dihargaan mah lain ustad nu jauh tah hargaan mah ustad nu deukeut ustad setempat nah eta nu sabener pejuang anu asli mah kuring mah datang ka dieu hiji diulem dua dibayar coba ustad setempat ibu maot ditahlilan ku nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut mata hargaan mah ustad nu deukeut lain nu jauh laras Kang ya makan udah kuat ngaledek sacing teh nu pengaosna ya ustad kukut we kuat dianggap anak eme ustad uyuhan eta ustad daek datang dalamun urang teh sudi najis eta nopi kaki itu nu kadua nu sok diledek ku ibu salian ti ustad setempat saha hancip sok lamun dina upacara tu dua kumaha ceuk ibu-ibu tentara dorakati inung kitu tong gitu justru hancur teh kepanjang tanganan dari TNI dan polisi matak balik deui kana kunci subhanallah jelema nu bersih hati menyikapi segala rupa perkara jadi pelajaran hirup rambut gondrong bukan pembohong alus daripada rapih make dasi aya aspal di lebok har pan eta teh pikiran bener Bu keheul atuh da tuh
Nyengarepan alam perbedaan, singarepan ku bersih hati, enjoy, dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, baik, dah dibalikkan mah Islam kene Islam, asa teu kudu ribuh jelema teh, atau potong ke masjid eta, nah aya bentangan, hacing tari mang hayang nu mana, hayang nu aya Ka'bahan, dreg-dreg nyieun, lalu cek nusa urang mah mung kana bentang, mung kana Ka'bah, hayang naon atuh, nu eueuh nanaonan, matak eueuh jelema, eueuh mimbar, eueuh nanaonan, masih atuh, tong kitu hirup. Pek urang silih ajena kal jasadul wahid kudu seperti hiji awak bener bu da ibu ge bisa boga budak lantaran ngahiji beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan borosot si pejuh ku beda teh Pak da lalaki jeung lalaki dihijikeun mah 7 tahun paling bijil anak ucing mataku alam beda entong sok jadi sisirikan manusia ustad barareda bae we pek we silih ajena komo kuring mah beda pisan. Oh nyata mamah hayang ngulem ustad teh anu bari curhat, mamah dedeh ulemna untung urang. Pan mamah dedeh mah bagianana, mamah dan curhat dong, iya dong, mah caroge abi mah nya burutnya tuh usaha jauh omongkeun ka ditu. Kumaha jawaban mamah dedeh datang ka RT jieun BPJS sopak etana. Mamah dedeh mah bagian curhat. Anyata mamah hayang ngulem ceramah teh anu nerangkeun bab karuhun, galuh pakuan tentang Ciamis. Pan Ciamis teh kabeh dieukeun da bae mah galuh. Kan kusabab baheula zaman kepahlawanan samemeh 45 maka muncullah dari Tasik jeung Ciamis Kiai Haji Zainal Mustofa para santri dibabad bolangkeun ku Belanda dipencit kurilingkeun nepi ka ngocor darahna kana susukan jeung walungan maka tidinya disebut Ciamis. Ci artina cai, amis artina hanyir tuh da galuh asal tuh pan urang Ciamis karek unguk bener euy nyahoan ya budak cenah euy tuh da kiblatna Bandung kiblatna mana-mana ge Ciamis pan di Ciamis aya kerajaan ngaranna Pajajaran laras Pak Pajajaran artinya Pajajaran teh sajajar eueuh cacah eueuh menak eueuh kiai eueuh santri eueuh nu beunghar eueuh nu miskin hareupeun Allah mah Pajajaran sajajar mata tong sok beda-beda derajat manusia ulah jelema beunghar goreng kalakuan pada ngahormat nah ari nu miskin alus kalakuan kuat pada ngaledek tong sok kitu inem nu beunghar goreng kalakuan anger budakna teh dihormat Raden coba nu sangsara bari alus kalakuan tong deukeut ka dieu bisa leuleungiteun tong sok ngabeda-beda derajat manusia sajajar artina Pajajaran saha atuh rajana papan Prabu Siliwangi Prabu Raja silih-silih wangi seungit jadi raja datang ka rakyat deuk nyengitan rakyat nu kumaha pejabat datang ka rakyat deuk nyengitan rakyat wawuh ka susah rakyat apal kami rakyat nyaho ka sedih rakyat bisa nyusut sai panon rakyat tak eta nu keur di Arab-Arab ku bangsa urang teh pejabat anu ngarti kana beuteung rakyat tuh keprok pan da heueuh rakyat teh butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat teh butuh waos nyorostos nu penting mah aya buktos Siliwangi silih seungitan naon eusina asah asih asuh eta ajaran Siliwangi leos pan kasancang cenah jadi maung ceuk saha oh eta cenah Prabu Siliwangi teh jadi maung ceuk saha nah maung anu belang nah maung anu rangeteng lain maung teh sesebutan mak jeung ung ai mak teh manusia ari ung teh unggul jadi Prabu Siliwangi teh disebut manusia unggul nu kumaha manusia unggul nu ngarti kahayang rakyat lapar dirina pangheulana lapar rakyat seubeuh dirina pangpanir seubeuh rakyat geuleuh dirina mah deudeuh ta eta ngaran Siliwangi teh aduh daya ge warga masyarakat Ciamis dipimpin ku Pak Kades yuk urang tanya bisa percaya nah di bahasa Pak Kades nyalon nah kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu cirian Pak Kades rutilahu coret BLT coret tablah dia nu henteu bisa teh tapi geuneng ieu Pak Kades teu pulah pilih deuk nu ngadukung kuring anger kuring nu jadina deuk teu nu ngadukung kuring ge anger kuring nu jadina jadi geus jadi mah rakyat kuring kabehanana bodo boloho gelo anger kuring pamimpinna maka kuring nu sanggup bebelana ta eta Siliwangi teh aduh matak Pak Kades ge bisa jadi mau sok atuh ngagerem aduh tuh
bijil we TNI jeung polisi maka disebut Gatot Kaca. Mun dina pawayangan cek ilmu budaya, lamun dina cek ilmu mantek disebut majaj, mun cek urang Sunda disebut simbol, mun cek jelema pinter disebut falsafah. Tamatak Gatot Kaca mah jujur Pak, TNI Angkatan Udara. Mata gerem gentem sorana. Toong ku Bapak TNI daeuh anu cempreng sora. Gerem. Pan Gatot Kaca mah gerem. Put tuh. Tangkede mah ulama sakali jeung wayang nanya. Insyaallah wayang datang abdi balik. Ngagerem tak engke ibu ngahudang geus salah kitu begitu. Udang bagong. Ayo salaki jadi Kresna. Aduh. Lamun kaula bagong berarti sapepeting kaula hees jeung bikangna. Lol anak. Kumacuk anak lamun mamah bagong bapak bagong ari abdi tunjuk kuduan anak begu jang. Kacau. Taong ku bapak simbol TNI jeung polisi maung keneh Pak. Matak TNI jeung polisi mah kudu hohoak. Nah polisi jelema nu dipikasieun ku penjahat. Manya ya polisi na penjahat tembak. Manya ya polisi kitu. Polisi mah kudu wowog kudu dawag. Angkat tangan, sieun jelema. Coba lamun polisi angkat tangan. Kacau, geus eureun jadi polisi tah. Kudu tegas. TNI sarua. Matak simbol weh upacara 45 ngayakeun upacara ibaratnya. Ning ceuk TNI teh lapor. Upacara hari peringatan ulang tahun yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Jawab ku Pak Kades, laksanakan. Kade ulah eleh hoak. Ieu mah itu ngahoak Kades, laksanakan. Teu beres teu upacara teh. Pak Kades ge wayana kudu hoak. Di jerona atuh aya polisi. Komodo. Sangsaka merah putih. Orwo. Rok. Polisi bagianana. Geus kikituan teh sapoe di puskesmas da genggerongna nyeri itu. Atau kumaha lebe jeung golongan ustad tong pipilueun kana nyiapkeun bendera tong pipilueun maca undang-undang lebe jeung ustad mah engke terakhir bagian ngadoa. Nah apan geura cicing na tugasna simbol negara urang kekuatan negara urang teh TNI jeung polisi tah simbol perdamaian adalah ustad matak bagian Al-Fatihah ustad. Teu kabayang maca undang-undang ku ustad undang. Lalu undang RT bari mau proposal masjid. Engke ustad mah bagian tungtung ngadoa. Di dieu cicing dina tugasna masing. Tuh asli bersatu. Matak ustad ge beda-beda bae we atuh. Nu penting mah Islamna keneh. Da simbolna mah sampe gegetuk comro misro ngaresampe keneh sampe. Dek uras, dek tipung, dek bugis ngeur ka itu no beas keneh beas. Heuh bener itu Pak. Dek bangsa urang uyah cek urang Jakarta garam ngeur asin keneh asin. Heuh rasa nu kudu sarua teh ta Islam teh nganyaruakeun dina rasa. Da ieu ge bisa terjadi ayana santunan lantaran urang ngarasakeun kaayaan yatim seperti kumaha maka muncullah urang hayang santunan di dieu rasa terjadi ngapung ku ilmu bismillah rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur ge bingung ngapung. Ta Bapak ge wayahna eta geuning aya tuangeun kudu ngapung ka abdi ge sarua lapar wayahna entong wara. Kudu ngapung. Subhana maha suci Gusti jeung ngarepan perbedaan sing ngarepan ku bersih hate. Mamanya tanggulum ceramah teh hayang lentong aagim. Pana agim melentong geuning saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah AA bisa hadir di lapangan Ciamis ya. Bagaimana Ibu senang berjumpa AA? Ya AA yang kurang senang. Nah kolot wungkul. Agim. AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Sedangkan ai jatah ngan saurangan. Jadi AA pamit tah eta mah Agi. Anyata mama hayang ulum ceramah teh tegas, Habib Rizik ulem. Anyata mama
hayang ngulum ceramah teh nu pinter Quran jeung hadis Ustad Adi Hidayat. Anya tak mama hayang ngulum ceramah teh hayang nu bari heureuy Abdul Somad. Anya tak mama hayang ngulum ustad nu ceramah teh hayang nu pinter sejarah Gus Muwafiq. Anya tak hayang nu keur viral jeung tukang es Gus Miftah. Bebas pe. Dek camrodok misroge kayaknya. Anya tak mama hayang ngulum ceramah teh nu bari nyanyi ti Tasik oma. Pan Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Aduh, Roma. Ini ke Amerika, orang Amerika agamanya lain Islam, tapi di situ aya lagu Roma Irama. Katakan Tuhan itu satu. Baru-baru ibu da orang yang meragakan hayang seuri atuh. Cicing heula. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Penggemar dangdut. Rama mah dakwahna ku nyanyi. Geblus aki-aki di masjid dakwahna ku nyanyi. Mana bukti? Eling umat. Muslim dan muslimat, hayu orang berjihad, maaf salat subuh, ayat setengah genap, maghrib. Dengan baru dak ngora, baru raong ngaliwat, abah keur eling umat. Kumaha cek budak ngora, abah teu eling. Nada eureun deui ka masjidna saya eta. Dakwah ku nyanyi bawa karena budaya disebut nada. Pan nyanyi teh make nada Pak, dai nyanyi teh make nada teu balik. Lol jelema punten Kang mah anti nada, wah wadul. Lamun jelema anti nada wadul, atuh lamun teu make nada mah adan kitu ngeunah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayalah sholah. Jago kana datang ka masjid. Bijilkeun atuh nada, da aya panu ngajarkeun adan pan di urang sok aya geuning. Perlombaan adan. Lol we nada. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh, make nada. Bandingkeun nu tadi, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayalah sholah. Allahu akbar, Allahu. Si eta keur naon ya? Make nada. Lol fi pasehaeun, lamun pahili. Ibu resep dangdut Roma Irama bebaskeun kana adan ta eta dicekek batur mah nya aya adan hayalah sholah hayalah sholah. Lole barudak ieu paguyuban pedagang asup ka masjid. Lol ngadengeun adan kitu juga langsung oh iye geus kacau. Jadi nu teu meunang mah pahili. Ngaji Quran ge tadi pan raoseun teh make nada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raosna teh make nada. Bismillahirrahmanirrahim. Tah pahili jeung karawitan bisa capekeun. Ta'awud alus bismillah alus kaituna. Saupami telepat urang kantos tepang kumacuk nu lajo nu gelo kumacuk nu ngaji hampura buku sinen kagubug pahili Pak. Mata kerup cek urang Ciamis tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan. Di Arab nadana garenah da bagianana takbiran ge Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Arab geblus ka Ciamis. Allah. Geus aya beda tah.
Akbar Allah. Kitu pisannya Pak. Akbar Allah. Akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh juga langsung pan make angka panyambung eta ilah makanya ya eta deh. Gus, urang mah tong ngabanding-banding urang jeung Arab. Uya mah Ciamis. Ciamis sarua jeung Bandung, Ciamis sarua jeung Tasik, Ciamis sarua jeung daerah Banten. Geus merek urang teu kudu ngabang-ngabang nu batur, alus oge nu batur keur naon? Pamajikan bebolek lakan nu batur keur naon? Nu batur ditempo kitu kudu, nu urang deuk dibolek lakeun. Nah, dan nu bapak. Tah nanagerana kuring pan cicing di Bandung. Tong bangga. Bangga aja ya ustad negerhana teu kudu da kuring urang Bandung deuk bangga mah kudu ku ustad setempat ustad Ciamis pek bangga ustad Ruhai balad kuring apal urang oge da di Ciamis aya ustad terus ustad Kiai Haji Asep Ridwan anu aya di Masjid Ciamis ya Bu ini tenang nana gerhana riweuh tah ieu cobaan ngerasok nucer mana ustad setempat na mungkin teh jamaah ribuanana jiga ayeuna. Tah berarti itu lain karena Allah Pak pengajian. Naon atuh hayang panggih jeung nu na TikTok. Leungit ta Allah. Ayeuna kuring ceramah nah karena Allah nyau. Cobaan tahun hareup ulum deui tong dibayar datang moal. 2 kali teh suudona wah kacau. Mending balik daripada loba dosa gitu mah. Kuat piomongan hirup teh. Jadilah menana gerhana diceramah teu datang lantaran teu dibere duit berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Mata perang gitu. Ya Pak Kades nya. Tayana Pak Kades, "Oh, karena Allah, tawayahna gaji tong ditarima." Nu 5.500.000 teh entong Pak Kades. Da karena Allah. Jadi nu puguna mah jadi kades karena gaji urang penceramahnya eta. Hese geuning karena Allah teh hese Pak. Ya. Jadi betul Pak, hese karena Allah teh bisa percaya. Matak ieu pengajian teuing ting karena Allah teuing karena nana. Sedengkeun berarti kuring teh ieu Tuhan leutik. Tuhan leutik kumaha ceuk Allah teu meunang musyrik. Tah ieu ge bisa jadi salah satu bentuk musyrik. Nah ngadewa-dewakeun kuring sementara poho ka Gusti Allah. Matak cek kuring mah isuk aya keun pengajian tempatna kudu di dieu, acarana kudu ieu. Ngan mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Kitu. Ta ibunya kasalaki kudu karena Allah. Ulah ai keur rumah tangga jigan heueuh mah aya deui nu pangkasepna ieu teh cara ge emak. Nah, geus jadi budak nuturkeun ka dieu tong deukeut jeung si Bagong. Yai. Nepi ka jauh melam-melu teh. Subhana teh maha suci Gusti Allah. Jelema bersih hate bakal nyokot ilmu tina segala rupa. Komo Allah mere ilmu nu moal kahontal ku akal, moal kaberi ku pangarti. Ngaranna Isra jeung hari Isra perjalanan ti mana ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Sabaraha poe, sapoe sapeuting diukur ku Abu Lahab mawa onta ternyata diukur 2 bulan make onta ceuk Nabi sapoe sapeuting. Tah eta bapak nanya kuring. Di mana Cep? Di Bandung. Dupi ka Ciamis sabaraha jam? 10 menit. Bapak rek percaya? Kumaha ceuk bapak kasep-kasep gede wadul sia mah hirup teh. Nabi Muhammad nerangkeun Isra Mi'raj nyebutna sapoe sapeuting diukur ku Abu Lahab make onta ternyata 2 bulan. Tah mungkin urang nu hadir engke di ditu bisa jadi urang golongan Abu Lahab da moal percaya. Kumaha ceuk Abu Lahab kadzabta ya Muhammad gede wadul anjeun Muhammad maka kurmui Abu Bakar sodakta ya Muhammad bener anjeun Muhammad nu ngabenerkeun Isra Mi'raj pertama adalah Abu Bakar maka Nabi mere gelar Abu Bakar As-Siddiq maka kuring ge membenarkan tentang Isra Mi'raj jadi nana lain nana gerhana tapi nana Siddiq. Apaan ngabenerkeun kana Isra Mi'raj tah ieu pedagang ieu paguyuban pedagang Ciamis engke menjadi pedagang As-Siddiq. Udin Siddiq. Asep Siddiq. Pokoknya nu hadir di dia membenarkan tentang adanya Isra Mi'raj, maka dibere gelar ku Nabi As-Siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka urang ge maman jadi maman Siddiq. Membenarkan.
Sabab agama mah lain diterima ku akal, tapi diterima ku kabersihan hate. Nah, salat isya bari tunuh bet opat. Nah, salat subuh bari anyar hudang bet 2. Cek bapak teh geus urang tuker, mangga kumaha bapak. Ngan Allah mah bijaksana, salat subuh dibere 2. Untung Pak, coba dibere opat. 2 wae kaberangan komo opat atuh. Jadi Allah teh geus maha tahu karena segala rupa konsep hirup manusia teh. Laras. Asli itu teh. Situ percaya. Ibu dibere salaki petot, Allah teh geus maha uninga teh. Pantes we ibu jeung nu petot. Nah, da dibere nu kasep oge, insyaallah kasep bari beunghar ternyata salingkuh wae matak rusak kena awak ibu. Coba boga salaki petot pan mungeun salingkuh, da teu payu-payu. Allah teh geus uninga karena konsep hirup seperti itu, maka manusia mah narimakeun. Teu kudu riweuh. Judul hirup Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra keur urang memperingati Isra Mi'raj, tak urangnya nu datang ka dieu kudu Isra. Di mana atuh? Masjid Al-Falah ke Masjid Al-Aqsa lain. Urang ge kudu Isra. Isra di mana? Isra teh berjalan. Keur urang masa kitu we Isra urang mah berjalan. Berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina haseum beungeut jadi alus budi. Tah urang teh ieu Isra, matak isu kudu aya sifat hirup. Lamun bener ieu Isra Mi'raj, Isra berjalan. Anu kedul ka masjid engke subuh bakal pinuh ngawalad jelema. Matak abdi rek cicing di dieu deuk lalajo engke salat subuh, lamun nepi ka pinuh berarti bener Israna. Ngan lamun beuki saat keur naon ieu Isra. Nya, pan Isra teh berjalan. Nu goreng jadi alus, nu teu akur jeung dulur jadi hade, nu pasea jeung salaki jadi henteu Isra. Matak cek kuring ge bubar teh dieu tangkep salaki. Aya. Kunaon ho Isra. Isra berjalan. Tuluy Mi'raj, ai Mi'raj teh naik ka langit. Saha nu naik ka langit? Nabi. Ku saha ditaekeun? Ku Allah. Ka mana? Ka Sidratul Muntaha, langit ka-7. Umatna perlu Mi'raj, lain perlu kudu deui ai keur umatna mah mun Nabi Mi'raj teh naik ka langit ka-7, lamun urang Mi'raj naik kana darajat. Jadi jelema bodoh jadi nyaho, naik darajat. Jelema salah jadi bener, naik darajat. Nu pedit jadi bager, naik darajat. Bener? Nu goreng ka salaki jadi alus, naik darajat. Setoran teh bakal beuki gede teh. Nah, alus kalakuan. Ya mah keur mah dibere gede ngamusuhan wae. Aya duit, memeh Isa ge dicekelan sarung asana. Da eta duit 3 juta dibikeun kabeh. Palebah salaki teu mere duit mah pelengkingan dina kursi. Di dieu 500, di dinya peke molor jeung tumila, kacau. Tong sok ngaladenan salaki gumantung karena pamere. Lamun di dieu aya ibu-ibu nu ngaladangan salaki karena pamerena, naon beda urang jeung anu di jalan. Dan anu di jalan malih nempo beungeut, nempo duit. Kajeunana gerhana budak ngora duitna 150, kajeun aki-aki umur 50 tahun 70 tahun duitna 700. Da si eta mah ngaladangan itu katimbang urang. Naha nempona duit Pak. Mata kaudi mah harita cinta kumaha gaduhna 100 salawe kewe sana tungguan ge salat subuh kitu. Si eta. Meureun bapak ge uningan nu di jalan ning Pak Kades anu jam 8 karek bijil ning kolor ponok kaluhur juk kensi geuning buuk di beureman juk kieu geuning om check in om nu kitu geuning. Nya Pak Kades nya. Ala Pak Kades ungeuk buah pernah urang mah. Aduh. Nyaho urang. Cing teh boga duit ngan boga 100 salawe kewe cenah ke salat subuh kurumu aki-aki mau duit 750 da si eta nu ladenan urang mah henteu. Ngaladenan lalaki karena duit. Naon beda jeung darajat si eta. Matak ngaladenan salaki mah ulah karena Mi'raj naik. Tanya ge barudak pedagang paguyuban pedagang Ciamis itu naik darajat. Isra Mi'raj naik darajat. Di saat batur poho ka budak yatim aranjeunana aya inisiatif hayang ngayakeun barang bere ka budak yatim. Urang oge nu hadir di dieu hayu atuh urang Mi'raj urang naikkeun darajat. Ku cara yuk urang bantuan acara ieu agenda ieu mudah-mudahan tahun hareup bisa deui saperti kieu. Ku cara naon? Mangga sorbana siapkeun. Waduh ya ti urang heula. Deuk dipentaan kade baralik. Aya sorbana kah? Oh sok atuh. Sieun nyokot nu gede itu di. Bari rek dereret teh ka kades mere sabaraha, urang sabaraha. Oh,
Sok ibu urang mi'raj, urang naik ke derajat urang ku cara kieu ya kan? Ah. Aduh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu saya di tengah hasil ya masjid menuju dibangun di desa no ieu mah gitu ya. Insyaallah saurna teh hasil daripada pengumpulan infak ti ibu bade disangakeun ka anu nuju ngabangun masjid teu acan beres saurna teh nembe ngaharewos da murang kali yatima atos di tackle ku pedagang mewah jeung Pak Kades meureun jeung tokoh-tokohna ta ieu mah kanggo masjid ibu saurna teh sok nu boga 500 nu 1000 pek we kumaha ibu we napalkeun 100 perak ge teu naon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok kepung tadi tuh. Teraskeun ibu. Sallallahu Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim. Allahumma gfirli
wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah paparin panghampura ka diri abdi. Ya Allah paparin panghampura ka jisim abdi abdi sadaya. Paparin panghampura tina tekad ucap lampah abdi sadaya. Dosa nu karasa, dosa nu teu karasa, dosa nu sadar, dosa nu teu sadar, dosa nu dihaja, dosa nu teu dihaja. Tutup kasalahan abdi sadaya, paparin panghampura tina kalepatan abdi sadaya. Wali walidaya ya Allah paparin panghampura ka ibu rama abdi abdi sadaya. Panjangkeun yuswa aranjeunanana, sehatkeun diri aranjeunanana, bahagiakeun aranjeunanana, rizkian aranjeunana, pangjagakeun pangriksakeun ya Allah kun fayakun. Ya Allah lamun mah di antara urang aya ibu rama urang anu parantos ngantunkeun tilar ti alam dunya, urang doakeun muga-muga aranjeunanana dicaangkeun alam kuburna, dihampura segala rupa dosana, ditempatkeun di tempat nu pangmulyana. Lamun teh mah aya ibu urang, rama urang anu nuju udur, moga-moga kun fayakun Allah maparin kasehatan deui sabihara sabihari deui. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah paparin kasalamatan ka abdi abdi sadaya, salamet dunya miwah salamet akhirat. Salamet ucapan abdi, salamet tingkah abdi, salamet laku abdi, salamet patekadan jeung paniatan abdi. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin, abdi sadaya kadang sok dolim ka awak abdi sadaya. Boga harta lain dipake kana infak, tapi harta sakapeung sok dipake alat kasombongan. Begaduh ilmu lain dipigawe tina kailmuan, tapi dipake alat kasombongan. Paparin panghampura tina kadoliman abdi-abdi sadaya. Ya Allah tutupkeun umur abdi sadaya dina kayaan husnul khotimah. Paparin panghampura sateu acana abdi maut, sarta paparinan ya Allah kabersihan kajembaran manah-manah abdi sadaya sing nampi kana qada jeung qadar takdir-takdir ti Gusti Nu Maha Suci murbehing alam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anu nuju udur sing disehatkeun, anu nuju ragrag ekonomi sing dibangkitkeun, anu rumah tanggana keur awut-awutan sing disakinahkeun, malah mandar anu nuju sagala rupana perkara na keur ragrag dina sagala-galana. Ya Allah moga-moga ku kakuatan anjeun, ku kabangsa anjeun, ku takdir keur ijing anjeun taekeun darajat abdi-abdi sadaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hijikeun umat Islam dina aya saantero dunya ieu. Ya Allah paparin panghampura tina sagala rupa kalepatan umat Islam nu aya di antara urang-urang sadaya. Mampukeun abdi nuturkeun jejak lampah Kangjeng Nabi Muhammad, mampukeun abdi ngahargaan jeung ngahormat ka para alim ulama, mika cinta ka aranjeunanana. Ya Allah naon parakara nu dijadikeun ka diri abdi-abdi sadaya, abdi sing mampu nampa kana qada jeung qadar mantena. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Simkuring atas nami Nana R. Gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar zihampurana paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.